Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kameumeut urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita mustika panggendam sukma bagian anuka dalapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun ti Paliahan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng mustika panggendam sukma bagian anu ka dalapana. Kumaha salajengna sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Jang Sena anak bapak ieu teh. Aduh, bagja pisan Jang, bagja. Ieu bapak geus kesel tur kasiksa aya di ieu tempat deh Jang. Ayeuna ujang aya ka dieu. Bagja Jang. Ka mana jalan ka lembur teh ieu teh Jang. Jeung ari ieu teh aya di tempat naon sabenerna? Jeung aya di mana Jang? Ceuk Mang Juha ngarasa bunga nu taya wates wangenna. Ku ayana Sena budak bungsuna datang ka dinya pikeun nulungan dirina. Mohon Pak, ieu Sena ke antos asa kadapa? Ceuk Jang Sena. Saterusna mah manehna ngaragamang kana tali anu ngaborogod awak bapana. Bari dina jero hatena nanada kanu maha kawasa, memuntang kanu maha agung, sangkan dibere pituduh geusan jalan sangkan bisa kaluar ti eta tempat. Sedengkeun kayaan di lembur Cikopo, tepatna di imahna Birum. Harita wanci geus meh ampir ngagayuh ka janari. Birum jeung Darga masih keneh carindeluk nungguan anu gering. Tapi barang keur kitu
Kerjet kerjet kurinjal. Mang Juha anu tadi ngalempreh teu empes-empes teh harita mah bisa huda ngagurinjal tuluy gigisik bari rarat reret ka sakurilingeun imahna, ret ka Birum, ret ka Darga. Bapana geus sadar, bapana geus cager. Darga alhamdulillah Bapak maneh teh sadar deui ayeuna mah Darga. Nuhun Gusti. Bapana Birum meni hari weus-weus leungeunna nyekelan kana leungeun salakina. Darga oge sarua manehna nyekel kana leungeun bapana anu sabelah deui. Bari nyarita pinuh ku rasa kabunga alatan ku teu disangka-sangka bapana bakal bisa cager deui. Bapak alhamdulillah Bapak tos pulih tur sadar sabihara-bihari deui Pak. I abdi Darga Pak. Cek Darga panona bari netep antep ka bapana. Syukur manehna jeung maneh Darga aya ngariung di dieu di imah. Aduh. Bapak teh asa baringung ieu teh. Nah ayeuna nyawa-nyawa aya di imah. Padahal geus aya kana 2 atawa 3 poena Bapak teh da lain keur di dieu. Tuh asa teu kalar ti kieu ieu teh. Hese nyaritakeunana. Nya manari jangsena. Tadi teh pan bareng jeung Bapak teh dituna. Kamana deui ayeuna sisena ieu? Cek Mang Juha bari rarat reret nempoan ka sajeroning rohangan imah. Birum jeung Jang Darga sakadapan makalah silih reret. Puguh apan ti saprak jangsena datang ka dinya oge. Mang Juha teh teu eling-eling. Jadi pimanaeun make jeung nyaho yen jangsena aya di dinya sagarupa. Kitu cek pikirna nuduaan. Untungna keur kitu kurunyung jangsena ngurunyung kaluar ti jero enggon. Laju gek jangsena diuk hareupeun bapana pisan bari pok cumarita. Alhamdulillah Pak, tos tiasa damang sabihara-bihari deui. Muji syukur kanu Maha Kawasa, Bapa ayeuna tos tiasa mulih deui ti alam panyabaan anu sanes alam manusia Pak. Pikeun nu saterusna mah atuh barabat we jangsena ngadadarkeun sagarupa pangalamanana dina sajroning nulungan bapana anu keur aya di alam curig katalikung kabarogod ku siluman. Nepi ka bisa mawadai balik lelemutan bapana, tug nepi ka ngahiji deui jeung warugana. Mang Juha oge sarua manehna nyaritakeun jeung nerangkeun sagarupa nu kaalaman ku manehna. Ti mimiti brek nageri tug nepi ka danget harita. Anu kacindekanana mah sararea paham jeung ngarti ngeunaan sabab musababna pangna Mang Juha kasaran ka alam jurig. Nyatana alatan petalakuna nini cengkir ngan teu papanjangan ari nyaritakeun ngeunaan juragan Mardi sama. Ceuk ti heula oge anu penting mah Mang Juha bisa cager deui. Sumuhun kitu mah Pak oge Kang Darga. Keun lah wios urusan anu gaduh lakuna mah teu kadah dipanjang-panjangkeun. Anu penting ayeuna mah Bapa parantos salamet, tiasa ngariung deui, tiasa damang tur pulih sakumaha biasa. Insyaallah sagarupina tangtos aya pertanggal walerna. Maksud abi teh angin Gusti anu Maha Uninga kana sagarupina Pak. Janten ayeuna mah kantun syukuranna we Bapa tos walagri deui. Cek jangsena rutret ka indung jeung bapana oge kalanceukna. Cag kaayaan kulawarga Mang Juha anu keur meunang kabungah jeung kabagjaan
Sanggeusna Mang Juha nu nandangan kasakit aya kana bulan, ayeuna geus cager sacara biasa deui. Cindekna geus teu kagambarkeun ku carita sakumaha bungahna hate keluarga Mang Juha. Istilahna gedena gunung Himalaya moal nandingan kana gedena kabungah keluarga Mang Juha. Ayeuna urang kocapkeun di tempatna Nini Cengkir, nyatana di hiji tempat anu katelahna pasir jurig teh. Harita wanci tengah peuting. Sanggeusna 2 poe Mang Juha rengse ditulungan ku jangsena tina kungkungan tali gaibna. Ari Ki Boronggol waktu maena eleh jajaten ku jangsena, manehna henteu buru-buru laporan ka Nini Cengkir. Ari sabab ngarasa sieun ditibanan hukuman ku Nini Cengkir. Alatan anu dijagana nyaeta Mang Juha geus bisa karebut tug dibawa mulang ka alamna. Kurang ajar, geuningan geus eueuh babengok manusia anu ku aing dicangcang di dieu teh. Nakamana atuh ari si Boronggol, dasar siluman buta belagu, teu bisa dipercaya jeung teu bisa diandalkeun. Nasaha manusana anu geus kumawani nyokot tawanan tina kungkungan tali gaib aing. Awas ya Boronggol, paingan aing ngadak-ngadak hayang ka dieu. Ari heug teh aya anu teu beres, Ceuk Nini Cengkir nu harita keur ngontrol tawananana. Nyatana jerim lambasna Mang Juha anu kabuktianana geus eueuh di eta tempat. Teu loba deui mikir, geleber Nini Cengkir harita keneh jirimna ngageleber hiber ka Jomantara. Dina palebah tak-tak kencana katempo si Nyonyot anak monyet piaraanana muntang meniti pepereket kana buuk Nini Cengkir. Bari gegerewekan dasieun murag meureunnan. Henteu kungsi memenitan oge, Nini Cengkir geus nepi ka tempat anu dituju. Hiji tempat nu lain di tempatna bangsa manusia, tapi alamna bangsa siluman silemin katut jurig barakasakan jeung sabangsana. Pikeun Nini Cengkir mah teu jadi ukuran, rek kamana mendi oge. Cohagna geus eueuh hahalang antara alam manusia jeung alam dedemit. Pikeun manehna mah carek paribasana geus dijieun jalan kacai, jalan pileumpangan. Harita dihareupeun Nini Cengkir katempo aya hiji tangkal anu gedena leuwih ti duaeun beuteung munding. Nini Cengkir jen ngajanteng hareupeun eta tangkal. Teu lila pok nyarita tarik satengah ngajorowok. Boronggol, kaluar sia. Hayam geus kongkorongok masih kene ngerem kaluar. Buta warang kurang ajar, belegug sia. Api-api teu nenjo kana kadatangan aing. Hayo bijil sia deuleu Boronggol, Ceuk Nini Cengkir. Kituna teh bari ngacung-ngacungkeun iteukna ka hareupeun eta tangkal badag. Sawatara kitu si Nyonyot anu tadi nencelina tak-tak kenca si Nini ayeuna mah geus teu katempo teuing ka mana, teuing lamun keur ulin mah meureun jajan heula ka Mang Udin. Lila anu dititah kaluar teh can jebul keneh wae. Nini Cengkir jadi tambah nafsu. kurang ajar. Di gerowan teu ngadenge sia, teu ngajebir pisan sia buta ireng. Hiat! Harita Nini Cengkir ngagerakeun iteukna. Eta iteuk langsung dibabukeun kana tangkal nu aya hareupeunana. Hiu! Brut! Dorok dok! Cegur.
Eta tangkal kain nu sakitu gedena teh saharita jadi ancur labur ngajadi lebu. Kayaan didinya ngakuruh tepuguh kadengena. Sasatoan anu keur harees oge langsung pirat lalumpatan. Sieun kabarerang meureun ku Nini Cengkir anu keur amuk-amukan. Sanggeus eta tangkal ancur ngajadi lebu, cilegedeg. Dina tapak tangkal nu ancur teh nyaho-nyaho geus ngabadega hiji cirim buadag. Nu taya lian nyatana Ki Boronggol. Sing horeng tangkal nu tadi teh bisa disebutkeun tempat cicingna si Boronggol geuningan. Katempo beungeut si Boronggol bangun anu pias. Sanajan sacara kasarna manehna mibanda awak anu gede turu pikasieun. Tapi memang Ki Boronggol teh kaasup buta hejo patalukan Nini Cengkir. Jadi anggar sieun ari nyang hareupan dununganna mah. Sugan kudu kitu sia mah deuleu Boronggol. Kalah nyumput sia teh deuleu. Ka dieu sia maju kadeukeutkeun aing. Lain ngajadau wae sia buta warang belagu. Cek Nini Cengkir sasantak kaki Boronggol. Bari jeung sieun-sieun oge antuk nama koloyor. Ki Boronggol ngoloyor maksakeun nyampeurkeun ka si Nini. Sanggeus kira-kira salengkah deui. Cedok Ki Boronggol cedok nyembah bari nyarita sanduk-sanduk. Ngujuk ngumangga Gusti Nini nguing nyanggageun beung teug-teugeun suku ngenteng belaugeun rubaos nguing nyileuran nyenyi nguring ngenteu bisa ngajaga manusia anu ngaranna si Jungha Nini. Jaba nguing teh ngumaza ngenteu nguat ngayunan ngilmuna manusia anu geus ngabebaskeun tawanan Nini. Cenah cek si Boronggol. Kituna teh bari terus nyembah nepi ka totonggengan bakat ku sieun ku Nini Cengkir. Boronggol. Kunaon atuh sia teu langsung laporan ka kami nalika peuting kajadianana. Kalah nyumput sia. Mun aing teu datang ka dieu mah aing moal nyaho si Juha geus aya anu ngabebaskeun bari jeung geus dibawa ku nu ngabebaskeunana. Kunaon sia teu laporana? Jawab sia Boronggol, jawab. Nini Cengkir tutunjuk ku iteukna kana irung Ki Boronggol anu ngadungkuk segede bangkong pabeasan. Nguing teh ngumaza tu langsung bebeja teh lantaran nyieun ku Gusti Nini. Gitu Nini. Tembal Ki Boronggol nyebutna Gusti Nini ka Nini Cengkir teh. Dasar buta warang sia belagu. Kabecus jeung teu bisa diandalkeun pisan. Piraku sia bisa eleh ku saurang manusia. Biasana oge pan sia teh sok ngahakan manusia. Sok bejakeun ka aing. Saha mangklukna anu geus ngabebaskeun si Juha tina kungkungan pangbarogod tali gaib aing sia. Hayo bejakeun saha manusana. Urang mana? Awewe atawa lalaki? Kolot atawa budak? Cek Nini Cengkir nepi ka norostos jiga kaca ninggang kajang tumanyana teh. Meuni di tetek jiga wartawan we. Ki Boronggol oge ngadonleng ngahulang lieureun meureun narima pananya seperti kitu ti si Nini Cengkir. Kala molohok sia deuleu buta warang ngomong sia teh Boronggol. Lain ngajedog wae sia. Jiga nu tenggar kalungeun. Hayo ngomong sia Boronggol. Nyumun Gusti Nini. Eta manusia anu mawa si Jungha teh
manusana jalukna nini ngan ngorag ngene ngari nyebut ke nama kasih juhate baba nini ngartina meureun eta manusia teh nganakna si Jungha ngitu dah ning ni Gusti. Cek Ki Boronggol nyoba ngajelaskeun ka Nini Cengkir. Anak si Juha nasaha dasakannya homa anak si Juha mah ukur 2 lalaki wungkul deui jabada 2 nana oge ngarumbara jauh ti lempurna. Cek sia tadi bikang anu bener sia mereka terangan teh montong di barangan ku ngawadul bisa dipecut ku aing teh sia bujur badag teh deuleu. Kumaha ieu teh Gusti? Nyaha anu marantos nyebutkeun mikang marina oge ngabenan nyek nguing ge nyaluna lain mikangna. Gusti nini mah ngalah ngabodor. Gandeng sia deuleu Boronggol montong seuri sia teu ngeunah gandengena. Aing mah barina ge teh hayang seuri deuleu. Aing salah denengean meureun tadi mah. Heueuh, sacenah ngaranna eta manusia anu ngakukeun anakna si Juha teh. Lamun aing teu salah mah, lamun anu panggedena ngaranna si Darga, anu bungsuna ngaranna si Sena, budak si Juha mah. Saha anu datang ka dieu? Si Sena atawa si Darga anu geus ngabebaskeun bapana teh deuleu Boronggol? Cek Nini Cengkir mencrong ka si Boronggol. Ngenya bener nini si Zena ngaranna teh. Si Zena ngumaha ngadu lamun geus ngieu nini? Sajongjongan mah Nini Cengkir katempo ngahulang. Tarangna karajut jiga keur mikir. Tapi teu dilapok nyarita. Jadi si Senanya manusana anu geus cumantakat teh teu nyahoeun meureun saha aing. Minggeus atuh ari kitu mah ngaing ayeuna rek mantog heula deuleu. Cacap nyarita kitu Geleber. jirim Nini Cengkir ngageleber hiber ka Jomantara. Ari Ki Boronggol ukur gegodeg bari ngahulang. Tapi akhirna mah mahena oge ngaleos tidinya bari gegerendeng. Ngari ngaing ngudu ngajedog di bade atuh ngayeuna. Ngimah ngaing geus nganjur ku si nini meot. Ngalah ngaruksak ngimah ngaing ka dieu teh dasar si ngoblog teh nini beot. Didadatkeun nyocok dicabut manyun dasar ngoge. Cenah cek si Boronggol bari mencrong kana gundukan lebu urut tangkal nu ancur tadi teh. Geus ngagerendeng kitu mah las weh jirim Ki Boronggol ngaleungit teuing ka manalosna. Caturkeun si Nini kebat lumampahna sabadana meunang katerangan ti Ki Boronggol yen anu geus ngabebaskeun Mang Juha teh tayalian ti anakna sorangan. Maksudna mah anak Mang Juha nyaeta Jangsena. Harita keneh manehna ngajugjug kalemburna Juragan Mardisam. Teu kungsi memenitan oge si Nini geus nepi aya di hareupeun Juragan Mardisam. Wanci geus nincak ka janari leutik harita teh. Bubuhan Nini Cengkir mah lain manusia biasa. Benang disebutkeun satengah jelema satengah juri. Kalawan sakicep panon jirimna geus aya di jero imah. Jadi teu ngaliwatan kana panto asupna teh. Terus manehna culang cileung ka sajeroning patangan imah. Nah geus sees kitu si Mardisam.
geus jika si Kisamna oge wayah kieu mah mun digeuingkeun ku ngaing sieun nyarekan ai nyati iraha ketang si Kisam wani nyarekan ka aing ambe nah jadi ngacok ieu aing ngomong teh heuh ku aing rek didobrak we panto kamarna kaya kieu mah tapi apanan eueuh pantoan lawang enggona oge halah gara-gara si Boronggol aing jadi katepaan bodoh jeung belegu setan teh si Bonggol cek Nini Cengkir jadi noroweco ngomong sorangan. Kisam keluar heula sia Kisam montong hees wae geus beurang deuleu Kisam geura keluar aing aya perlu ka sia Kisam cek si Nini make nyebutkeun geus beurang sagala sakitu keur simpena oge tapi untung nate kabeneran meureun Juragan Mardisam keur lilir tina sarena teu kungsi lila katempo ku Nini Cengkir Juragan Mardisam keluar ti enggona bari dihayungkung ku saru tonggong dampaleungeuna dipake gigisik kana panona masih lulungu keneh lalembutanana can ngarumpul kabeh jigana mah da Juragan Mardisam kalah ngajanteng bari rucang riceung teu buru-buru nyarita ka Nini Cengkir lain kalua ngabagiakeun ka aing kala ngahulang kitu sia Kisam tunduh keneh sia teh Kisam Tuh Nini tuh mangga colok mangga calik Nini mangga calik geula meni jika anu penting kitu geuningan ini nah ya naon ieu teh Nini cek Juragan Mardisam kitu nate bari gek diuk dina kursi ari Nini Cengkir manehnana oge nurutan diuk dina kursi pahareup-hareup jeung Juragan Mardisam nya heueuh penting deuleu mata peuting-peuting aing mantau ka dieu oge aing teh aya perlu ka sia Mardisam aya perlu naon ini ngeunaan manusia anu ngaran si Juha nah kumaha kitu Nini maksudna kumaha Juragan Mardisam can ngartieun kana naon anu rek ditepikeun ku Nini Cengkir ka manehna ngeunaan Mang Juha jalma anu didelekaanana ku manehna tuh da sia mah anu kitu teh da sia anu kitu teh mah deuleu Mardisam lamun titi heula di podaran mah meureun geus moal aya deui urusan jeung pagawean deui ka aingna deuleu aduh misi si hayang nyaho si Juha teh geus aya nu nyokot tina pangborogot tali gaib aing deuleu lalembutanana geus ngahiji deui jeung raga badagna anu ngandung harti si Juha teh geus cager tina pangaruh ilmu werjit aing dasar belegug sia mah deuleu Mardisam make jeung hayang ngaganggayung sagarupa jadi weh riweuh ka aingna deuleu cek Nini Cengkir dipopolotot wae ka Juragan Mardisam sajongjongan mah Juragan Mardisam teu waka nyarita katempo jadi ngahuleung bangun keur mikir tarik tapi nu akhirna mapok mahena nyarita nah bisa aya nu mawa gitu Nini apanan aya nu ngajagana anak buah Nini terus kumaha atuh mun geus geuning Nini cek Juragan Mardisam panonna mencerong ka si Nini Cengkir dina jero hatena manehna ngarasa kuciwa sabab acan ngarasa puas ka Mang Juha acan ge lila diganggayongna geus salamet deui anu matak si Boronggolna cileureun deuleu teu nanaon lamun ayeuna ku aing rek di podaran mah gampang sia Mardisam ngan aing rek tumanya heula ka sia narek diteruskeun leluh si Juhana atawa moal ieu teh lamun arek dituluykeun ulah diganggayong jiga ti heula langsung we podaran kumaha lamun kitu
Mardisam. Cek Nini Cangkir nandaskeun. Nya ari kuring mah keur waktu ayeuna kumaha deuna we ini rek diparagadkeun nyawana langsung mangga da geus cukup lah ngaganggayong mah, jawab Juragan Mardisam. Mereka putusan kan ini Cangkir, sok sanajan hatena mah masih kene can puas. Tah kitu atuh. Meh teu riweuh ka aingna ari di podaran langsung mah deuleu. Ayeuna aing rek mantau. Mana aing minta deui duit deuleu. Labongan sia ngagawekeun deui ka aing. Boro aing minta duit kisam. Cek Nini Cangkir bari namprakeun dampaleungeunna ka hareupeun Juragan Mardisam. oh nya keantosan ini urang nyanda gelar tosna. Cek Juragan Mardisam nyarita kitu nate bari tuluy cangkat laju leumpang asup ka jero enggonna. Teu lila oge geus ngurunyung deui Juragan Mardisam teh dina leungeunna ngajingjing carecet wadah duit laju gek diuk deui dina kursi. Iya nini cukuplah sakit ogenya nini. Nya geus cukup sakieu oge. Ngarah teu lila teuing deuleu. Barina oge waktuna geus beak ieu teh deuleu Mardisam. Eleuh waktos nah kabujeng see wadia balad ate ofisial keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing sore enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.